urang deh diurang saeutik deui hampir jasa ye mantap kudu loba istighfar ge kudu loba istighfar ye banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ye banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik begitu diteropong ieulah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada istiwas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cekulas sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu tak karak ditambahi doang ge mending mun gede cepet doang ya ieu naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatan sepaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam budak di akhirat di akhir zaman geus kos kieu nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah kuat riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kanasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh timimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal dikuyangkeun deui ku Gusti Allah ya cek Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun da tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi